Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalikal khizyul 'adzim. Dzalikal khizyul 'adzim. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa min
minhumul ladzina yu'minuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minhum walladzina yu'duna rasulallahi lahum adzabun alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu wa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ya Allah radhi. Wa minhum jaga di sebagian jalma munafik alladzina ya jalma-jalma yu'dzuna anu milaraan ngajarikeun ila zinaan nabiyya kakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ibihi bahwa goreng kanjeng Nabi babunah di hadisi mudah-mudah meminta ganti caritan kanjeng Nabi wayang guna jangan mengijal munafik idza nuhu di mana-mana dicara jangan munafik tina eta nyacat kanjeng Nabi itunya tina nalika ngomongkeun kanjeng Nabi ngagoreng kanjeng Nabi ngaromong supaya eta kabar tentang manehanana anu ngagoreng kanjeng Nabi supaya teu kanjeng Nabi kumapokna jalma munafik huwa uzunun an Muhammad mau uzunun ai uzunun teh sok ngadenge bae itu tuh penting urang nyebutkeun sumpah demi Allah terus pasti percaya itunya bisi aya meja kan di tukang goreng nah bicara laki bisa ngadenge itunya lah tenang Muhammad pada bagus sok ngadenge teh maksudnya sok percaya lamun misalkan ditanya ulah kaya padahal gitu tinggal itu demi Allah ulah ge kami mah teu geus sebenarna tebatur wa uzulun ya aya sebab ulah kirim pokona bae Muhammad mah setiap diucapkeun teh sok ngadenge wayak balu sok diterima faedah halata lalu dalam nakul sodaqah nu penting pokona malam masyarakat tinggal urang teh ngomong demi Allah gitu. Jadi sok kadang kadang tapi bijaksana kajian bagus. Ngomong Qul bajakeun bajan Muhammad huwa ya ari Muhammad teh eta uzul khairin ngadenge perkara anu hade lakum pikeun arajeun kabeh. La mustaqisan teu ngadenge nu garo nya. Kira-kira narima teh nu kira-kira pi aluseun aya pi gorengkeun mah moal diatepkeun ku kanjeng Nabi. Rek saha bae moal aya anu diantep. Kasaha bae ka jalma kafir kasawe nu kira-kira mata goreng jam manehna jam batulit jam ya pasti kanjeng Nabi mangelingan itu moal posaha moal dari situ mah ilang kajian
sahabat di mana-mana salah pasti dieringan bukan dengan jeung moal bisa dibawa naon sababna sabab dibejaan ku malaikat lain berarti kanjeng Nabi nyaho kana jero hate lain itu kanjeng Nabi teh basar biasa dijaga biasa ngan lain sakal basari itu aya malaikat itu kan teh lamun naon-naon teh kajahoan ku malaikat bejaan kanjeng Nabi itu yuk minu imankeun kanjeng Nabi billahi ka Gusti Allah wa yuk minu jeung yuk minu teh percaya wa yuk minu jeung percaya ngabenerkeun kanjeng Nabi lil mukminin ka jalma-jalma mukmin bima akhbaru bihi kali lamun bejana teh jalma mukmin sok dipercaya aya teh jalma mukmin sok keheula ditaliti heula da biasa lagi kitu sumpah teh bohong ya jalma munafik makan geus pas kitu teh sumpah-sumpah teh bohong kan teh mau dipercaya bae warahmatun ge kanjeng Nabi jadi rahmat lilladzina fi jalma-jalma amanu wa aliman lilladzina minkum di'alamin kabeh walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum azabun walladzina jeung ari jalma-jalma yu'dzuna anu ngajarikeun lilladzina rasulallahi ka Rasulullah lahum maka tapikeun ladina azabun ari siksa alimun anu ngajarikeun pokona balamun ngajari kanjeng Nabi moal-moalasnya nyari tapi kusaha eta bakal disiksa ku Gusti Allah itunya itu terpenting sama sekali kanjeng Nabi kudu ngajari jelema terpenting jadi terpenting teu aya hak jadi kanjeng Nabi mah dikumaha ge malah gitu pada jadi nanaha tapi Gusti Allah kita erek di Bogor erek di kumanya malah nah kanjeng Nabi mah betul terpeduli geus teu urusan jeung jelema kanjeng Nabi penting mah pokona mah tugasna ge ngajak nyampekeun kitu nyaran kitu ukur kanjeng Nabi mah erek di Bogor erek di kumah birogah ge malah geus kanjeng Nabi mah geus harapna teuing teu tutut bari lain jelema yahlifuna billahi lakum eta jalma-jalma munafik susumpahan billahi kalawat debat demi Allah lakum karanjeun kabeh wae jalma mukmin tanya bima balagukum anhum min anna rasulullah ditanya itu moal cenanya Allah Muhammad jadi sergap gitu oh ya demi Allah henteu kamu mah demi Allah henteu ta susumpahan teh liur hukum abeh henteu sewot eta jalma pun kata jalma munafik supaya salam supaya teu pikahe itu nu jadi ieu teh nu jadi budagan teh supaya henteu dipikasewot supaya teu dimusuhan ku jalma mukmin data kasusumpahan bohong tetapi Allah lagi untuk kami mah itu dasieun ku jalma mukmin padahal mah bohong wallahu wa rasuluhu ahaq wa ayyuduhu nah sedengkeun nu leuwih hak pikeun dipenta hidupna dipikasieun tina benduna nya Gusti Allah jeung Rasulna cara kumaha taat nya taat ka Gusti Allah taat ka Rasul kudu ameh Gusti Allah jeung Rasulna rito henteu bendu aya mah ngabohong nu penting jelema rito henteu bendu itu padahal mah Gusti Allah bendu nu leuwih hak pikeun di teangan ridona dipikasieun tentuna nya Gusti Allah jeung Rasulna in kana lamun bukti jalma eta mukminina mukmin kabeh hak alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalika khizyul 'adzim alam ya'lamu nahja apa di jalma-jalma munafik
annahu kana saestuna kalakuan sidatika taman ari siksa hawa jelema eta yuhadi anu milaraan dunya ayu syakir anu nyulayaan anu milaraan anu ngamasyakatkeun nyulayaan Allah ka Gusti Allah wa Rasulullah jeung Rasulullah Gusti Allah fa annahum maka saestuna eta tepikeun jalma naon nar jahanam aya neraka jahanam jajaan karena jadi wawas kholidan anu langgeng fi hati neraka itu anda hatinya mun lamun nyulayaan ka misal jeung Rasul aya neraka jahanam nu bisa diakeun jeung marehanana coba dilanggengkeun dina neraka jahanam zalika ari itu langgeng dina neraka jahanam eta al khizyu al azim kahinaan